nanti kieu adab nu dihajarkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha aya hadis riwayat Tabrani ti Muawiyah bin Jundub qala ya Rasulullah maha kuljar ya Rasulullah naon atuh ari hakna tatangga jeung kewajiban tatangga kieu da Kangjeng Nabi in marodo uddahu kieu simpelna malah cendekna mah lamun tatangga anjeun teu damang maka ulah asa-asa jeung ulah diengke-engke deui buruk gara layat gara longok cenah kitu singkat nama gitu keur urang nerapkeunana wa in mata gitu saya atahu lamun maot buru geura tungkulan anteur ngilu ngadoakeun eta sareng tatangga alhamdulillahnya urang yang kalaksanakeun ieu wa istaqrodoka jeung lamun ngeclok gitu kumaha lamun ngeclok ka urang gitu aqraddahu gitu dengan penuh pertimbangan jeung urang percaya saling percaya tong asa-asa pasihan kumaha carana gitu ari aya mah kecuali upami urang sami teu aya gitu terus wa in waja satartahu lamun teu bogaeun baju gitu. Lamun bahasana di dieu mah buligir gitu maksudna teh teu gaduheun acuk atawa panginten lah cek ayeuna mah heuh lebaran teu kabeuli salin cenah gitu satartahu pek geura beres salin ku anjeun wa in asabahu khair lamun tatangga anjeun meunang kahadean meunang kanikmatan maka hana tahu pek geura wilujengkeun ku anjeun ucapkeun salamat ulah asa-asa gitu ulah kalahkah di baeudan itu batur anu menang kanikmatanana gitu menang milikna nah ieu mah urang kalahkah jadi panas tiris gitu nya gitu eta teh hasud teh anu gitu teh gini gitu cek bahasa gaya nama SMS senang melihat orang lain susah jeung susah melihat orang lain senang geuna gitu jadi pokokna mah aya kanikmatan naon teh urang teh kudu tahniah bahasana teh istilahna teh pasunahan teh jadi urang teh ngawilujengkeun tina kanikmatan menang milik tetangga teh misalkeunna meser ciki pas dibuka teh aduh aya hadiah umroh wah gua teh aduh wilujengnya gitu gitu atawa menang naon menang milik naon gitu nya nya wilujeng gitu aduh ngiring bingah tah minimal gitu bahasa urang eta teh tungtunan ti Kangjeng Rasul ngiring bingah teh gitu bahasa urang gitu bahasa urang ngiring bingah intina mah kan ngawilujengkeun gitu. Nyambungan ka bunga atau urang teh sae pisan ulah kana sabalikna gitu wah datang gitu paket tetangga teh gitunya gitu nu ngintip barang teh ditoong ku urang teh gitu wah sia tetangga itu sebalik gitu semeli panci presto sia kan aya gitu urang ieu can boga aduh nami teu teuing teu beja-beja eta tetangga gitu tah kadang mah wilujeng doakeun aya kanikmatan naon-naon eta hana tahu lamun aya kanikmatan maka wilujengkeun ku anjeun wa in asabathu musibah lamun keuna ka tatangga anjeun musibah azaitahu buru geura takjiah teu bela sungkawa teh atuh minimal aku ucapan teh atuh komo sareng tatangga mah kantun luncat we gitu ngiring bela sungkawa hapunten abdi teu tiasa naon nulungan teu tiasa nulungan nalangan gitu teu tiasa sakumaha dahna gitu pada mungsak ieu kamampuanana nyata mah perak-perakana mah urang we gitu ngareka-reka bahasa ngasae nyaekeun sikap urang tadi teh apa alasanna teh jadi hadeuna ka tatangga teh jadi syarat sampurnana keimanan urang cenah Nabi mah naon bumina ge nyeng celing sorangan teu gaduh tatangga gitu pan aya nu nyeng celing teh sorangan bumi teh gaduh tatangga oh berarti tinggal di ieu dikiaskeun maksudna kumaha heuh saha di dieu nu pangcaketna gitu tetangga teh berarti gitu lamun nyeng celing tinggal ukur we gitu mana tetanggana gitu aya cenah tetangga tapi da geuningan kalah nyumput we geuningan gitu tara kaluar gitu gitu teu guyub sareng batur tetangga teh teh kumaha cenah nya gitu
tetap henteu ngaleungitkeun ieu hak sebagai tetangga Pak. Pan di kota mah kadang-kadang gitu geuning lamun ditanya teh, ah boga tetangga aya warga tapi peunik kitu pisan nyumput gitu. Tara gaul pisan jeung ieu teh. Tetep hakna sebagai tetangga kudu kurang diteduna gitu. Berarti akan Nabi teh nyangka wah buah-buah tetangga teh rek dijadikeun ahli waris teh padahal henteu. Gitu. Terus naon deui tah wala tarfa bina'aka jeung lamun anjeun ngabangun nyieun hiji bangunan maka ulah naon disebutna teh ngaluhuran teh naon Pak maksudna teh geuning teh ngaroyoman gitu nya ngaroyoman gitu ka buruan batu atawa ka imah batu gitu. Ieu ya kadang ieu teh kadang-kadang kirang-kirang nama sok sering terjadi papaseaan tinu karaya teh gitu nya dina masalah wates kieu teh gitu. Kadang semohon-semohon gitu Gus ieu pas adu hareup mah di tukang mah kadang-kadang silih gorengkeun gitu. Tetangga teh bukan pisan kangarti gitu. Ya cenah mah kedah silaturahmi we gitu. Tah ulah ieu aya tangkal urang gitu anu ngaroyoman ka buruan batur gitu. Ulah dugikan ka kitu. Urang teh ulah ngarasa lebar ku pedah aduh ieu teh cenah da lebar ieu teh lamun kudu di ieu mah dituar atau kudu naon namanya teh ditutup mah misalkan lebar ya ulah lebar ku eta mun lebar mah ieu lebar ieu hubungan urang jeung tetangga bisa jadi goreng eta kedah urang di kalebar mah gitu mah da tiap dinten kurang diala pan gitu beureun tiap dinten urang hoyong teras deui kumaha gitu wala tu'dihi birihin kidrik jeung ulah milaraan ku ambeuna si katel anjeun nah kita dieu teh eta gitu. Jadi mun masak teh cenah ngahiliwir gitu ka tetangga gitu. Maksudna teh ulah milaraan ku ambeuna pasakan urang teh. Intina mah lamun urang aya mah gitu nya. Sian ngarawasan gitu. Gitu. Ulah nya kitu gadang nama gitu. Ngomong goreng asin mun meni ieu asin jengkol gitu. Inti nama pada inti nama masalah praktek nama orang sesuaikan sarang kondisi kemampuan situasi bagusna kumaha da urang ge pan lebih uninga gitu kan karena kondisi orang sarang tatanggi orang teh ngan ieu mah secara garis besar tuntun nanti Kang Rasul gitu pada inti nama sing hade sarang tatangga sabab tatangga teh jalmi anu pangcaketna sarang urang jeung jalmi-jalmi anu tadi teh dikaitkeun sampurnana iman urang ku midamel orang kahadean ka anjeunna ka aranjeunna. Jadi kami singkat temu dia sebenarnya yang berapa hadean dan hari kan isi air mulai bukan batur bukan perasaan satu los gitu. Ayeuna aya akan gitu Pak Ustaz ya. Pas ngaroyong boh tatangkalan anu kira-kira ngahasilkeun tuang teh kumaha contoh tangkal 2 ngaroyong. Iya. Katen batur di luar mana ibu orang kita eta maroyong kok bagian kadinya Iya. kayak bagian kadia daripada di luar hasil sepakatan buahnya kira-kira ieu mah teh hasil jeung hese aya saya bae pesan ya maroyong mah kayak manusia di luar kan terus gitu ayeuna bahadun lejet pinu untuk bahadun atuh eta bisa kader batur koper hade pada manusia bener deui anu kan dimainkan eta geus saya sebagian bener na asup urang teh gitu nya nya titik temuna kamaslahatanan aya dina kesepakatan eta nya jalankeun wae eta gitu intina pada intina mah kan rukunna intina mah nya silih naonnya silih talangan silih damel kahadeanana lamun ketemuna di dinya kita sepakat gitu cuman kadang-kadang upami naon nu namina kesepakatan teh aya mangsana henteu lana gitu nya aya jadi ieu intina teh nalika terjadi bentrok kumaha saena gitu teh nu namanya kitu lah panginten eta mah di antawisna teh gitu
tuh ulah ngamilaraan ku ambeuna katel teh tuh ila antagori falahu minha kajaba anjeun nyiu gitu tina pasakan teh kasihan ngaraosan tuna ulah nya ieu mah sesuaikan sareng kondisi di urang lain hartina tiap masak urang teh kudu seueur gitu suruh dibagi-bagikeun atau kitu mah urang teh meureun capek tiap dinten kitu nya gitu lamun ceuk dina pantun mah geuningan boneka cantik dari India laukna saeutik caina satimba gitu itu nama gitu kira ngelangkung nama kurang disesuaikan yang bahan renungan gitu pikeun urang sadayana sejauh iya parantos gitu urang teh hade kata tanggi sabab dikaitkeun kana sampurnana keimanan urang sadaya mudah-mudahan urang kalebetkeun jalmi-jalmi anu midamel sae ka tetanggi urang amin ya Allah ya rabbal alamin urang tutup kalayan doa saku jagat sasarangan bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina fid dunya hasanah